kadang herannya kamu jadi salah. Lamun teu boga duit loba nyalahkeun teh ka pamajikan. Mane mah boros lah, mane mah sagala dibeli lah, mane mah loba unyak-anyuk lah. Manehna teh pohonya ngamere duitna teh saeutik. Heeh, saeutik. Heran da aing mah ku jelema anu makha kawasa teh yeuh nyiptakeun beungeut teh hiji. Nah hari maneh hayang boga beungeut dua. Naon beungeut dua? Beungeut dua mah pan amun anu hareupeun mah yeuh amis. Tukangeun mah hasem. Buktina ieu mun hareupeun besti deka mana besti? Kumaha ieu cuaca cerah secerah hatimu? Coba yeuh anu boga muka dua tukangeun mah gorengkeun. Ngomongkeun. Sanes kitu besti. Fakta. Aduh, ripuh euy. Sabalangsak-balangsakna teu gablek duit, leuwih balangsak keneh teu gablek cai. Hayang modal, kalakah ngopet daus cai. Hayang ngisang, kalakah garing bau hangser. Coba yeuh pangripuh-ripuhna teu gablek cai. Matak yeuh kanu bararutuh cai. Sok atuh Aisyah ulah hayang digolontor hungkul. Ari cai hayang digolontor, ari mayar diawer. Paladageun. Cek aing ge ari hirup ulah lempeng-lempeng tingkos jidar. Sakirana aya jelema anu ngariweuhkeun, anu ngarugikeun, hayo we sabar jeung sabar. Kacup kali-kali mah huluna ku gas 3 kilo. Paladageun. Sakirana teresep mah ngomongna hareupeun ulah tukangan bisa dicabok tak ku aing babengok teh. Dengekeun lur. Buah buruk mah teu kudu dirojokan. Isuk page oge bakal murag sorangan. Begitu juga jelema nu dolim ka urang, teu kudu didoliman. Isuk page oge bakal cilaka ku pamolah sorangan. Laras baladageun atuh tak ku sia. Pasti nanaon oge Aisyah nempo barang mah kumaha duit. Teu kudu api kerujit, dangaranna ge dagang. Wantun galoh, teu wantun ulah goloh. Basi dibeladageun tak ku aing. Dengekeun besti, lamun hirup mung diusik batur, ulah sok hayang usik batur. Lamun hirup mung digogoreng ku batur, ulah sok hayang ngagogoreng batur. Lamun hirup sia mung diomongkeun batur, ulah sok hayang ngomongkeun batur. Eta tangkurak sia ku aing bisi diadukeun jeung bagong. Paladageun tak ku sia. Dekeun besti. Hirup mah ulah dibawa rudet, ulah dibawa ribet, komo nepikeun karieut. Yeuh, sakirana salaki teu bisa ngarobah adatna, resep ka awewe, beuki ka awewe. Ganti deui salakina sia teh lain kalahkah diceng-cerikan piraku sia teh kitu wae ge teu bisa. Dengekeun besti. Eker aing mah yeuh milih babaturan tara pandang bulu. Edeuk anu beunghar, edeuk anu sangsara, edeuk anu bager, edeuk anu baong. Keur aing mah moal pilih-pilih moal pandang bulu yeuh, deuk buluna anu kandel, edeuk anu ipis, deuk bulu kelek. Dek bulu kumuut oge keur diri aing mah sarua. Nu penting mah sajalur teu ngarugikeun dulur-dulur. Benar kitu lur. Gorowokeun tah. Dengekeun ari sia besti. Cek si Kardun cenah awewe zaman ayeuna mah malalatre. Dengekeun Aisyah blekok. Lalaki mah bororah ning dipentaan duit. Dipentaan kesetiaan oge jarang aya nu mampu. Tong protes baladageun. Kurangan ngomongkeun aing di tukangeun teh kawan. Inget sunggut sia pernah ngasaan duit aing. Sagoreng-gorengna aing, samiskin-miskina aing, aing oge boga hate bagong. Ulah sok sangeunahna wae sia ka aing teh. Baladageun. Eueuh nu nyaho nasib jelema kahareupna bakal kumaha. Intina mah ulah sok nyapirakeun batur. Baladageun.
Bagi aing mah lalaki anu jagoan lain jago kana gelut, tapi lalaki anu jago neangan duit nyenangkeun jeung nganapkahan anak pamajikan. Paladageun.